Sim kuring nami Aisyah Fitri Rahim Nugraha kelas 6 Pupuk Kujang Cikampek. Bade ngajelaskeun cara anu tiasa dilakukan ku urang sadayana di bumi masing-masing kanggo nyegah penyebaran virus corona. Nyaeta kahiji, urang kedah rajin limbah panangan. Margi panangan ngarupikeun salah sahiji anggota badan nu janten sumber penyakit. Kadua, menghindarkan mengusap wajah urang ku panangan. Sebab virus corona biasa lebet ke badan manusia ngaliwatan mata, pengambung, sareng lembay. Katilu, suapami bersin atanapi batuk gunakan siku panangan atapi nganggo tisu bersih margi cairan anu diproduksi waktos batuk atapi bersih bakal janten media penularan virus corona. Keempat, gunakan masker supados virus corona menyebar lewat udara. Ngegunakan masker dianggo sabaraha kali. Margi masker anu tos digunakan ngandung macam-macam kuman, bakteri, sareng virus penyakit. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.